pemirsa, pendakan deui sareng abdi Mesya Putriani dina warta dinten ieu. Sababaraha tempat wisata rame ke wisatawan salami liburan panjang, sapertos di Pangandaran, Jawa Barat. Wisata pantai masih janten tujuan wisata anu dipikaresep ku warga pikeun ngalaksanakeun liburanna. Ribuan wisatawan ti sagala rupa daerah ngarubung basisir kulon Pangandaran. Ti isuk-isuk keneh para wisatawan geus ngarasakeun liburanana ku cara ngojay, ulin di keusik, nunggang kuda, komo deui nyewa parahu ka basisir Pasir Putih. Sanaos cuacana teu nguntungkeun, antusiasme wisatawan tetep luhur. Jumlah wisatawan ka Pangandaran parantos ngahontal 38.000, petugas Polres Pangandaran terus ngawaskeun basisir, khususna di titik-titik anu rentan sareng lokasi anu dilarang ngojay. Salian ti pantai, kebun binatang oge janten alternatif pikeun liburan akhir pekan anu panjang. Kebun binatang Ragunan di Jakarta Kidul tetep janten tujuan wisata anu populer pikeun wisatawan, ngawiskeun wisata anu murah sareng edukatif. Salian tiningali 1,24 sasatoan, para wisatawan oge tiasa ngagunakeun area taman pikeun piknik, sareng wisata nganggo fasilitas anu disayogikeun. Manajemen ngira-ngira jumlah pengunjung salami liburan akhir pekan anu panjang ti Kemis dugi ka Minggu bakal ngahontal 120.000 jalmi. Dikituna dipihareup para wisatawan salawasna ngajaga keamanan, kebersihan, serta nuturkeun aturan salila liburan. Kitu wae warta dinten ieu, hatur nuhun parantos ngadangukeun.